Naon ieu dikejet-kejet kagak? Nyet sagala. Aduh, iya. Teh, biasa 2.000. Duh hampura pang can aya kawit isukannya jadi double. Geus teu aneh deui wae. Kade isukan teu double. Gaya atunya. Heeh pang tenang ke isukan double. Sari Jot Jot. Aduh ya, si abang cantik siap-siap aing kuda-kuda nih. Geus lompat deui wae. Sore yang muda gak aing mah. Antep lah. Burung apa yang bisa terbang? Apa? Tuh si empot kurang tagih juga ngemer 2.000. Apa nama? Si abang cantik. Pot. Biasa 2.000. Kan kieu nya Mang cantik. Tega 2 teh 10.000. Terus dipesakeun kana kota Janglay. Alasan wae. Ya itulah isukan ngan kade. Tuan dobelnya. Awas lu henteu. Ngeliepe we diheulakeun ari hutang tongoy. Jot, Aduh ya, si abang cantik. mana teh yang nyaho orang mah? Pang, wayahna isukan orang mah enak can aya. Di kamari alasan tengan kitu jeung kitu we, ira rek mayar atuh maneh teh. Hampura pang, orang can aya milik benerna oge. Jot, namun sakirana teu boga duit tong sukunya kanyuk. Urang teh meunang ngamodal, pan urang teh usaha meureunnan. Lamun jelema goreng kana hutang sok seuseut, kana usahana ge. Nama kieu lah Jot lah, hutang maneh kurang ayeuna dianggap lunas. Ngan wayahna ti samat ayeuna detik ayeuna ulang hutang deui ka urang. Geus Jot Capek si Ipang kumaha aing nyering. Rasakeun si aing kumaha sama aing dari yang mang si Ipang. Najis si cangcut aing kat bogil. Najis aing kudu gelo maot. Mau dicangcut batu beneran geus 3 tahun. Najis aing pada kelas nih spertus ya. Naon eta? Naon ieu dikejet-kejet kagak? Nyet sagala. Hah? Cangcut aing ka mana? Pila ku dihakan berit got. Aduh, iya. Cangcut. Kabogil. Edan, ieu cangcut ka kieu segak. Lamun ieu dikena laukeun kabeh disusukan mabok lauk. Cangcut saha ieu? Kok kurangan? Tong maju atuh licik. Oh, mana mah licik. Wasa urangan ah. Biasa
So dan naon ieu? Kemana tuh cangcut? Cangcut. Gak ajang ibaratna teh. Goblok teh cangcut. Nah cangcut geus aya di dieu, aing katang-tangko teng-teng neangan. Jadi aing ngaracun si Ipang teh. Ya teh kapan kieu cangcut bau naon bau 7 rupa bau 7 bulu cangcut saya ah. Oh. Sekali kieu ikut naonnya. Siapkan complong, pakai air setengah dayung, celupkan cangcut. Atur sekali ya, Ipang. Modal si Ipang rasakeun ramuan herbal aing. Kok ka dieu? Ieu dengekeun. Dia bikin ke Mang Ipang dia bisi haus gitu. Ya. Tuh Mang Ipang aya di jalan juga. Mang Ipang ya bisi haus. Tumben kok maneh. Hei. Oh, kumon. Anyir. Minuman teh mengeunah sieun. Aneh rasana teh euy. Ih, itu saha. PRT jeung si Amang cantik. Langsung pingsan jadi mau bisa ditagih kabar.